Yo, Bare Sunda Sampurasun. Welcome back to my channel ASY tutorial segala tutorial. Dina video sa rencana saat acana kita pakai begitu ya. Kita pakai begitu ah. Meh rada rame. Dina video nu saat acana orang tos meraktekeun ikut Sunda Hanjuang Nangtung senareng Makutawangsa nya. Ayeuna urang gaya nana ya gaya bag tuh gaya bag jenis atau gaya julang ngapak tanya julang ngapak gaya julang ngapak iya mah orang sakalikeun we julang ngapak terus parekos nangka jeung kami nate tukar teh ya Allah ya Robi ya Robbana ya Karim kala ya kudu diingat nanda sokuan ih ripol secara ingat barang bang semplak tangaran serangan teu apal bang karena barang bang deketnya barang bang semplak jadi kieu tah nya kos kamari deui kamarira video nage di dieu nage dina sawaktu berapa kamari dasar jadi sare sami bae nya dilipat nama cuman disisakeun rada ageun ye sakieu we nah ayeuna angokeun kieu ya di tengah-tengahnya nu eta nu segitigana ieu nu dipungker terus tahan tuh terus ya sampai ke pengker iya tarik ke payun terus tarikan di pengker nah gitu iya tarik nu paling luhurna kieu ieu mah pangkerna bias bade dikidukeun bade dilebetkeun banget langkung kita mah tah ieu disebatna julang ngapak ya julang ngapak terus kieu kirang rapi sebenarnya sadas nama mau dirapi-rapi deui kieu julang ngapak salajengna parekos nangka tinggal narik ya deh iya panjang teh sama tak kieu tah kurang lebih kieu parekos nangka gitu kan tah gitu iya parekos nangka baraya parekos nangka terus ayeuna barang bang semplak tinggal ka tukangkeun kieu tah aduh iya payuna asa awan kirang rapi sih sebenarnya harus nama itu gitu tuh jadi kapang kerima ya barang bang semplak jadi kita tak itu mah jadi 3 in 1 jadi kahiji lamun payunkeun jadi julang apa pamili buka gitunya jadi parekos nangka pamili katukangkeun dia jadi barang bang semplak kumaha gampil atuh pirang kowe teh tiasa sami wae teknikna mah sabenerna salaresna mah kitu rengse kitu kayak nu salajengna dina video salajengna kitu aya